Mantak lamun rumah tangga hayang rancenit kudu kerja sama, jangan sama kerja. Beda gitu kiai eta kerja sama jeung sama kerja beda, Bu. Lamun kerja sama kieu salaki ibu nyadap umpamana ya. Ibu-ibu salat duha dirompok doakeun. Gusti salaki abdi keur nyadap pinuhankeun ya Allah batokna. Pas dikeureup ku salaki eta geutah karet tuang sanyo ngolocor-ngolocor. Cek salakina aya naon ieu geutah karet rosa amat horeng pamajikan salat duha. Doang aya cenah ge kapungkur aya budak alit awewe tah sageung kitu tah. Naik jambu di hareupeun masjid kieu be kabeneran teu make cangcut. Kiai keluar ti masjid dideuleu ku kiai, Neng, nyieun kumaneh di luhur." Naik jambu kiai turun-turun. "Ieu kumaneh nyieun ieu?" Naik jambu teu make cangcut kitu bae. Cek eta budak leutik pugu abi teu gaduh cenah kiai. Eta kiai langsung ngodok kantong dibere duit 50.000. "Yo, 50.000 meuli cangcut ka ditu. Kumaneh leutik keneh teh rek sacangcut komo geus kolot." Eta budak leutik dibere duit 50 atohna bukan main, lupat ka mana mak. Abdi dipasian encis ku kiai 50.000. Cek mana kitu nanaonan. Pugu abi naik jambu di hareupeun masjid teu make cangcut, ditanya ku kiai, "Cek kiai kunaon kumaneh teu make cangcut?" Dijawab ku abi teu gaduh, dipasian encis abi mah 50.000. Datang ka tengah peuting mana ngalamun. Cek mana anak aing 50.000 komo aing yakin mah 1 juta cenah yo. Kunon datang ka jagisuk mana deui naik jambu teu make cangcut di hareupeun masjid. Geus kieu bae. Begitu kiai keluar di deuleu ku kiai, "Innalillahi," cek kiai. Ruyukna eta mah lain deui. Cek kiai teh nyieun tadi luhur, naik jambu kiai turun-turun. Alhamdulillahilladzi ja'ala nura fahuwa nurdin wa ja'ala hasana fahuwa hasanuddin wa ja'ala qamara fahuwa qamaruddin wa ja'ala syamsa fahuwa samsuddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, haqqul walidi 'alal waladi salasatu asya'a. Hadratil mukarram pangarsan nu mulia, guru urang sadaya anu parantos masihan tausiah ka urang sadaya, anu sakitu kahartosna, anu ayeuna nuju wangsul urang doakeun ku sadayana mudah-mudahan sing disalamatkeun di perjalananna, amin. Oge teka kantun kasadayana jamaah bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sadayana anu hapunten tetiasa ditata nami satu persatuna manawi waktos parantos sungi, namun insyaallah tangirangan kana rasa hormat sareng takdim nasim abdi kasadayana. Oge teristimewa ka Bapak Sohibul Hajah sakeluargi, urang doakeun muga-muga naon-naon anu parantos dikorbankeun ku Bapak Sohibul Hajah ieu enggal digentos ku Gusti Allah kalian gentosan anu berlipat ganda, amin. Hadirin sadaya, alhamdulillah urang dina wengi ayeuna teh ngayakeun acara pangaosan sambil dikucuran hujan rahmat ku Gusti Allah. Tamuga-muga lengkahna pean urang tirompok ka ieu tempat teh tujuan urang rek tolab ilmu dijadikeun rahmat ku Gusti Allah, amin. Sehingga dengan rahmatna Allah nu tadina tara daek puasa engkin rengse tina ieu pangaosan daek puasa Ramadan. Nu tadina tara daek salat muga-muga engkin rengse tina ieu pangaosan daek salat, amin. Nu tadina pamajikan sok mamarahan ka salaki sing eureunnan mamarahanana, amin. Nu gede hutang sing kabayar hutangna, amin. Ibu-ibu nu sok ngambek ka salaki muga-muga eureunnan ambekanana, amin. Maotnya. Hadirin sadaya, pertama-tama sareng nu langkung utama mangga urang sasarangan panjatkeun puji tasyakur ka Allah Subhanahu wa taala. Sholawat kali salam mugi-mugi enggal katampi kacaturkeun kajungjunan urang sadaya
sayyidul makhluqat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam teka kantun ka keluargina Nabi ka para sahabatna umumna ka urang sadaya selaku panganut ajaranana. Hadirin para jamaah anu sangat ku sim abdi dipika hormat, ya alhamdulillah sim abdi di Gunung Kancana ka dieu teh eta ngucapkeun istighfar aya 1000 wangsulan mah. Di jalan setiap gajrug astagfirullah, gajrug deui astagfirullah. Jalamun jalana doang jalan tol mah moal istighfar acan. Mantak syukuran ieu kurang dia boga jalan model kitu. Ngan abdi rada melengak aya lurahan tah teh. Nya, mugi-mugi jasaurna mangkin cenah tahun payun mah dibangun. Nya, mudah-mudahan jalan ka dieu engke mah herang. Hadirin sadayana para jamaah, ari saleresna mah ieu nu diulem ka dieu teh sanes abdi tapi sepuh abdi. Mung sepuh abdi ayeuna nuju udur jadi miwarang abdi ka dieu minangkana mah ieu Sohibul Hajah abdi teh badalna. Gitu. Jadi upami cek santri teh mah idza ubdilasmun min ismin au fi'lun min fi'lin tabi'ahu. Nu ngaran badal eta mun isim kudu ku isim, mun fi'il kudu ku fi'il. Hartina kieu lamun kiai teu tiasa hadir engkin putra atanapi santri nu ngabadalanana. Lamun lurah teu tiasa hadir engkin ku RT na di badalanana. Tapi lamun kiai di badalan ku RT moal endah ngomongkeun sembako ka dituna. Kitu deui lurah di badalan ku santri moal ngaradig di ngomongkeun berkat. Tah jadi sateu acana abdi panjang lebar nyuhunkeun dihapunten ka sadayana. Manawi maklum naminage manusia biwir teu diwengku letah teu tulangan. Karena saur Kangjeng Rasul kieu al insanu bitafkir wallahu bitakdir. Nya. Jadi sim abdi sateu acana panjang lebar nyuhunkeun dihapunten ka hadirin sadayana. Bapak-bapak miwah ibu-ibu hadirin sadaya nu parantos tiasa hadir, alhamdulillah dina wengi ayeuna teh urang ngayakeun pangaosan. Naon tujuanana setiap walimatul khitan, setiap walimatul arus, setiap rojaban muludan hajat naon bae sok diayakeun pangaosan. Karena tujuanana kieu setiap umat Islam maot sok hoyong diaoskeun bener. Sedangkan saur Sayyidina Ali moal dongkap ganjarana ka urang lamun urang keur di dunyana tarang ngiring pangaosan. Sanajan diaoskeun ku 1 juta kiai ganjarana moal dongkap moal. Lamun urang keur di dunyana tarang ngiring pangaosan, bahkan hewa kanu sok ngaos. Ieu punten sanes ngarekanan. Mangga ajak awak urang ku urang bae jaku batur mah bisi hewa. Wak iraha diawak daek salat memeh disolatkeun. Iraha diawak daek ngaji memeh diajikeun. Iraha diawak daek sodakoh memeh disodakohan ku urang. Ieu punten hadirin sanes hewa abdi. Justru ngelingan karena ari Islam kieu saur Kangjeng Rasul al mukminuna ma'al mukminin kal jasadil wahid. Mukmin jeung mukmin, Islam jeung Islam eta teu beda doang awak hiji kitu tah. Doang awak urang kieu Sohibul Hajah. Coba ge lamun urang leumpang ka sawah pean urang ning cak paku jerejes. Pan nyeri tuh kunaon panon ieu ilu cerik. Padahal nu ning cak paku mah suku tapi mata ge lu cerik. Leungeun kikilip rikan, jubur empot-empotan, ceulik pararanasku karunya ka suku ning cak paku. Cek sukuku mah hadak anteur aing yuk ka puskesmas ja aing ning cak paku. Cek mata hayu aing purah nyorotanana. Ceulik dengekeun bisi katabrak motor siap der kabehan ka ditu ka puskesmas dianteur. Ku leungeun ku suku ku ceulik ta Islam teh kuduna mah kitu. Aya tatangga urang nu hajat hayu kurang sasarengan bantos model kieu. Aya tatangga urang maoteun hayu kurang bantu ku sadayana jawak urang ieu. Ieu mah Islam jeung Islam pahewaan teh ka harti abdi mah. Muntah mah jeung kanekes umpamananya atuh lain awak urang ieu wajar bae. Ngan rada aneh di belah ditu mah. Boga cengkeh sakarung, ari kanekes melian 200.000, ari Islam mah 180.000. Kunaon dijual ka kanekes jaleuwih 10.000. He mending keneh ka Islam sanajan hargana kurang. Islam mah lamun paeh urang ilu nyolatan deui. Tahlil atuh ngilu ngadahar sanguna deui. Kitu len. Keur kieu be Pak RT umpamana yeuh. Kadenge ku ceuli pletug be. Cek ceuli mata siga nama eta kadu eta nu ragag pulung yuk.
Cek mata tunduh aing mahayu beh. Siap burung cek mata. Disorot ku mata. Leungeun, hayu kepatkeun supaya rada gancang suku anter urang mulung kadu. Oke, der kabehan kaditu ka tempat kadu. Kana tangkal kadu. Mata siap sorotan sugan panggih kaduna. Oke, cek mata dula, deuleu mata. Cek irung lebah dieu mah bagian aing. Cegah ka belah barat di Ambuan, lain, botai cenah ieu mah. Cegah ngajajal ka belah kidul, ieu seungitna mah. Disorot ku mata kadeuleu cucu kadu, cokot leungeun, dicokot ku leungeun kieu. Dicanda ka rompok dibelah prak, dihuapkeun kana sungut lah, keak bade dahar. Cuk suku heuh nyadak kabina-bina aing mah menining cak paku sagala horeng nu seubeuh mah sungut. Cek mata tunduh-tunduh ge aing hudang. Cek beuteng sangeuk-sangeuk aing hudang. Pada nyarekanan sungut ku kabehan cek sungut. Dak daria ulah maido ka aing ge ngeun ngoper doang kana beuteng. Beuteng deh pada nyarekanan. Cek beuteng daria ulah maido ka aing jalamun aing lapar mah daria leuleus kabehan. Nek nyarekanan mah daria tah kanu jero sempak si kanjut. Kanjut pada nyarekanan ku kabehan. Cek kanjut dak daria ulah nyarekanan aing, ieu aing makhluk Allah. Lamun aing ieu aing diciptakeun ku Allah pasti aya mangfaatan pasti. Cek suku kanjut naon mangfaat dia? Mangfaat aing mengeun hiji-hijina. Naon mangfaatna purah ngagagayotan. Karena lamun teu dibang baluhan ku yang kaluhur bae cenah eta bos. Tah. Jadi setiap makhluk nu Allah diciptakeun pasti sadayana ge aya mangfaatan. Mantak ulah pasirikan. Nya, kudu siling bantu nu sugih kudu aya dasarna ge. Jalamun urang dieu sugih kabehan atuh capek. Boga sawah 2 hektar, kumaneh nu macul, kumaneh anu ngagarap, kumaneh nu ngagebot, kumaneh nu ngagiling paeh eta. Makana babagi panu miskin aya nu sugih, aya nu jangkung, aya nu hideung, aya nu putih, aya. Allah nyiptakeun makhluk eta berpasang-pasangan ulah pasirikan. Nya. Tah makana ieu si Maudi sanes nyarekanan hapunten nya ka para kasepuhan sadaya. Tah, sareng ari Islam eta doang kieu ye, ieu ngaranna ilmu palasipah. Islam eta doang panangan kieu lah aya jempol, aya curugnya. Tah, lamun dina ilmu tamsiliah ieu pan indung leungeun ieu disebatkeunna kiai ieu. Kiai ieu doang jempol kieu, nu mantap ka kiai mah kudu sopan kapali ditu. Tah. Lamun urang nyebut gagah pan sok ku ieu telok ku ieu. Lamun kucing gir nang tangaranna. Kiai mah kudu misah tinu opat, tak kudu kieu. Nya, kudu misah ngeun sanajan misah ieu kiai kudu deukeut kanu opatan ieu. Lamun ieu nu lempeng ieu. Ieu mah ieu ngaranna nu sugih ieu. Nu sugih mah pan lempeng, cokot itu, ambil ieu, cacar itu, pacul itu nurut ku nu sugih mah kabehan. Curug ieu, ngeun sanajan ieu lempeng eleh ieu ku kiai mah ieu ku jempol ceuk ge suten. Eleh ku jempol mah. Mantak ulah ngalunjak nu sugih ka kiai bisi diasinan. Telok aya bejan eta kiai menta syariat ka nu sugih telok. Aya ge nu sugih menta syariat ka kiai. Sanajan ieu lempeng eleh ku ieu mah. Lamun nu tengah ieu Soebul Hajah ieu nu tengah, ieu ngaranna pamarentah, cicingna ge di tengah. Kudu adil telok ilu suten ieu mah telok. Kudu adil. Mantak tuh cicingna ge di tengah pangjangkungna. Sing adil nu ieu mah ieu. Ulah dumeh ieu mah baraya dak tuh bias sembakona 2 karung itu mata tangga diberena saliter ulah kikituan. Kudu adil. Awas ulah ngalunjak kanu ieu mah ieu. Karena lamun ieu teu diajakan ripuh nyina naon ge. Urang emam teu diajakan ieu hese. Nek nonjok gati. Lamun ieu nu ieu mah jalma miskin ieu. Kumaha ceuk Allah, innallaha yuhibbul masakin, Allah resepeun kanu miskin. Mantak kudu diajakan ieu mah. Disebut kiai ku pedah aya santri, disebut lurah ku aya masyarakat, disebut sugih ku aya nu miskin, mantak kudu diajakan. Nya, ieu lamun teu diajakan hese ieu. Tah lamun ieu ye cinggir ieu, cantik ieu, ieu mah bikang ieu ibu-ibu ieu. Nu ieu mah. Awas ulah lalagaan sanajan kiai sorbana sagede tenong eleh ku nu ieu mah. Ceuk ge suten jempol jeung cinggir, ai eleh jempol. Leuleus kiai ku bikang mah. Ngeun ieu bikang ieu cinggir elehna ku ieu. Ku nu sugih. Ceuk ge cinggir suten jeung ieu jeung curug eleh. Mantak jadi kiai ulah misi nu sugih. Nya, ai kitu cenah kiai puguh mah hese tanya rezeki. Aya doana aya.
pan disadiakeun ku Kangjeng Rasul aya salat duha ngaranna len. Kumaha cek Rasul, as-salatu duha tajlibu rizqa wa tunfil faqra. Salat duha eta narik kana rezeki ngajauhkeun kana kafakiran. Mantak lamun rumah tangga hayang ranceunit kudu kerja sama jangan sama kerja. Beda kitu kiai eta kerja sama jeung sama kerja beda, Bu. Lamun kerja sama kieu salaki ibu nyadap umpamana ya. Ibu-ibu salat duha dirompok doakeun. Gusti, salaki abdi keur nyadap pinuhankeun ya Allah batokna. Pas dikeureup ku salaki eta geutah karet tuang sanyo ngolocor-ngolocor. Cek salakina aya naon ieu geutah karet rosa amat horeng pamajikan salat duha. Tah, nya pan mantep eta doa salat duha. Kumaha Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anjilhu ya Allah, lamun rezeki abdi di luhur langit pang nurunkeun. Anggeus nyadap kahujanan. Mamarahan urang mah anjing kesrek doang ulah mamarahan. Justru hujan eta rezeki. Kumaha cek Allah na Al-Qur'an, wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Allah nurunkeun hujan ti luhur langit ka alam dunia, nyiram sakabeh tatangkalan ngajadikeun sakabeh bubuahan. Rizqan lakum eta pikeun rezeki urang sadaya. Geus lamun mantos nyadap kahujanan ulah mamarahan justru rezeki eta. Ya bisi mah rezeki urang poe eta mah lain tina geutah karet. Karena tadi teh al insanu bitafkir wallahu bitakdir. Manusia hanya sebatas berencana dan yang menentukan itu Allah. Kadang-kadang rencana manusia eta melebihi rencana Allah. Kadang-kadang kurang tina rencana Allah, kadang mah akur. Anu ngaran milik hese, Bu, ulah sok maido tak kasalaki. Ieu mah aneh aya salaki gede duit ceuri. Aya salaki duitan mama marahan ulah kikituan. Eta nyiar milik gati, dasarna ge gati. Abdi ge terang. Nyiar milik eta hese. Ya kadang-kadang tadi teh urang mah ngeun saukur nyereat, adapun ageng jeung alitna eta kumaha Allah bae. Tadi teh melalui salat duha karena gati pan rezeki mah nya. Manusia hanya sebatas berencana nu nangtukeun mah Allah. Doang baheula aya padagang cilok. Di wakaf sari aya padagang cilok di ditu tah. Soebul Haja. Di dieu aya henteu. Ayanya eta padagang cilok modalna 50.000. Lamun laku sadayana jadi 70.000, berarti boga untung 20.000. Eta ge lamun laku. Berangkat to salat subuh eta padagang cilok, tujuan ngajual cilok, keleueur be. Kunaon pas ka pertigaan dihareup di ditu katabrak mobil ceger. Padagang cilok mulintir. Cilokna ngarancleng, gorobagna kentob, hulu jendol sagede jempol. Cek padagang cilok, Gusti 70.000 aing leungit. Ternyata Allah berkehendak lain, eta nu nabrak tah horeng jalema sugih. Turun tina mobil ka teu kunaon nya. Teu kunaon dia deuleu tarang aing jendol ya. Geus ieu mah kieu bae ka cek nu sugih teh cek nu nabrak. Lantaran abdi buru-buru ieu ka Jakarta, kumaha lamun cilok kakak digantian bae ku abdi 200.000. Tuh lah. Jadi 200.000 sanajan kudu katabrak heula. Cek padagang cilok atuh 200.000 mengen cilok doang pan gorobag kentob digantian deui 100.000 jadi 300.000. Pantarang aing ieu jendol kudu ka puskesmas ditambahan deui 100.000 jadi 400.000. Cek padagang cilok pan aing balik teu bisa leumpang kudu buat ojek tambahan deui 100.000 jadi 500.000. Rencana ti imah 70.000 lamun payu tageh. Ternyata Allah berkehendak lain jadi 500.000 najan kudu katabrak heula. Begitu eta nu nabrak leos, jahoreng cilok dipulungan deui eta bah. Gorobag didupak endah deui balik teu buat ojek teh naon teh padagang cilok leumpang suku. Jam 7 geus datang ka imah assalamualaikum. Lain ditembalan ku pamajikan diintipna jandela ting si kehet balik deui. Kapan wayah kieu geus balik? Naon teu dagangnya engke heula nok ulah geura mamarahan. Ieu duit 500.000. Laju bae pan bikang maleuleus. Pan kakak uih cenah aing. Ku duit maleuleus. Ieu kakak ieu kenging artos seueur amat 500.000 ti mana ka cilok aya keneh eta jendol. Tarang jendol sagede jempol kunaon eta? Cek salakina pugu kieu neng ieu kakak tadi di pertigaan katabrak mobil.
laju digantian 500.000 eta pamajikan ku saking atoh-atoh nak ngadoa harita keneh kumaha cek pamajikan ya Allah ya Robbi muga-muga salaki abdi jagi suka tabrak deui ya Allah cenah coba gela datang ka tengah peuting eta padagang cilok biasana ge telok tahajud eta mah tahajud mementa ka Gusti Allah ya Robbi berikan aku rezeki yang lebih baik daripada kemarin cek hatena lamun ditabrak anca kamari 500.000 komo lamun embat yakin mah 3 juta barang datang ke subuh-subuh berangkat di pedagang cilok nu kamari dihaneutkeun eta mah tujuan lain ka jual cilok dihayang katabrak deui lempang lagi di tengah jalan geus kieu bae asal mobil ngalewat ngeng we sombong dia teu nabrak aing cenah kunaon teh nyaho ti gigir ti kencana ai buladag rosan we eta mah mulintir cilok tak adeuleu gorobag ajur hulu cendol sagede peureup wih cek pedagang cilok dahsyat yakin mah 3 juta cenah ieu barang beunta horeng babaturana tukang ojek kumaha cek babaturana hampura aing nya boro-boro ngagantian dia aing ge can menang panglaris akhirnya ke rumah sakit berobat cek bidan biaya rumah sakit harus ada uang 700.000 duit nu kamari 500 dibayarkeun ngahutang deui ka tetanggana 200.000 poe eta tuh lah eta nandakeun naon manusia hanya sebatas berencana nu nangtukeun mah Allah mantak ulah maedo pamajikan ka salaki sing hadenya urang salaki keur gede duit seuri bae salaki atuh keur teu boga duit seuri bae jeung eta urang nandakeun leutik jeung gedena pan Allah nu ngatur ieu teh terang abdi geuih ti dieu teuing menang milik teuing teu wallahu a'lam atuh sanes nyuhunkeun ieu nyangeun tujuan ka dieu insyaallah silaturahmi gati pahnya punya doang aya cenah ge kapungkur aya budak alit awewe tah sageung kitu tah naik jambu di hareupeun masjid kieu be kabeneran teu make cangcut kiai kaluar ti masjid dideuleu ku kiai neng nyieun kumaneh di luhur naik jambu kiai turun ieu kumaneh nyieun ieu naik jambu teu make cangcut kitu bae cek eta budak leutik pugu abi teu gaduh cenah kiai eta kiai langsung ngodok kantong dibere duit 50.000 yo 50.000 meuli cangcut ka ditu kumaneh leutik keneh teh rek sacangcut komo geus kolot eta budak leutik dibere duit 50 atohna bukan main lupat ka mana mah abdi dipasian encis ku kiai 50.000 cek mana kitu nanaonan pugu abi naik jambu di hareupeun masjid teu make cangcut ditanya ku kiai cek kiai kunaon kumaneh teu make cangcut dijawab ku abi teu gaduh dipasian encis abi mah 50.000 datang ka tengah peuting mana ngalamun cek mana anak aing 50.000 komo aing yakin mah 1 juta cenah yo kunaon datang ka jagisuk mana deui naik jambu teu make cangcut di hareupeun masjid geus kieu bae begitu kiai keluar di deuleu ku kiai innalillahi cek kiai ruyuk nu eta mah lain deui cek kiai teh nyieun tadi luhur naik jambu kiai turun ieu teh nyieun ieu naik jambu teu make cangcut kitu bae pugu teu gaduh kiai eta kiai langsung ngodok kantong kieu cek ibu-ibu yakin mah 1 juta soalna anak aing kamari 50.000 barang dikodok ku kiai dibikeun horeng gope yo gope meuli silet cukur ka ditu cenah indungna mah titah dicukur tah meuli silet eta nandakeun naon lah ari anakna 50.000 indungna gope eta lah urang mangeun sabatas rencana wungkul Allah nu nangtukeun mah mantak gati milik mah urang nyuhunkeun ka Allah Gusti pasian abdi rezeki nu barokah entong rezeki nu sarakah beda kitu rezeki barokah sareng sarakah beda lamun barokah mah sanajan rezeki urang alit dikenyang ka dieu aya keneh bae ditarik ka ditu aya keneh bae dibawa ka kenca aya keneh bae tak eta rezeki barokah ngaranna lamun rezeki sarakah mah gede ku gedena tapi pusing bae nu aya tak eta rezeki sarakah ngaranna nya jadi tadi lamun rumah tangga hayang ranceuni tadi teh urang kudu kerja sama jangan sama kerja sama mah kitu salaki nu usaha pamajikan nu ngadoa lamun sama kerja moal endah salaki macul pamajikan ngoyos balik ti leuweung saduaan datang ka imah arateul saduaan asup angin saduaan paeh saduaan mantah kuduna mah ibu-ibu mah cicing dirompok ulah ka leuweung cicing doakeun bae salaki ieu mah pamajikan dikukusruk bunya tengetkeun ku ibu-ibu bu sanajan nyiaran dina kitab naon bae teu aya dalil teu aya
Pikeun ibu-ibu horeng kieu cenah ge Bu eta nyeusehan kewajiban salaki. Salaki eta ngumbah piring kewajiban salaki, nyangu kewajiban salaki, ngasuh anak kewajiban salaki, nyeun imah kewajiban salaki. Kabeh sadayana ge Bu. Tengetkeun ku ibu-ibunya kuari mah lamun titah nyangu titah ngumbah piring cicing. Ceuk kiai gitu ieu cenah kewajiban salaki gitu. Tengetkeun awas kuari mah ulah kaleuweung ulah cicing ibu-ibu mah di imah. Pan kieu cenah ge azauj karoin ajaujah karoiyah. Salaki bagaikan pangangon bikang eta embena. Cegah birekna ros eta nunyin kandang embe ta pangangon. Pangangon. Lamun eta embe ngamuk bae geus dijinkeun kandang talian beheungna ku tampar kage cicing. Boga pamajikan geus dijinkeun imah mamarahan bae talian beheungna ku emas kage repeh. Lamun monyong keneh bae jukutna sing loba. Tengetkeun ku ibu-ibu kuari mah nya eta nyeusehan kewajiban salaki, ngumbah piring kewajiban salaki, nyadap kewajiban salaki, ngasuh anak kewajiban salaki. Repeh bae bapak-bapak. Nya ari kewajiban ibu-ibu naon? Ngeun hiji kewajiban ibu-ibu nurut ka salaki sakitu. Asal nurut be ka salaki, cik salaki nyeun kopi. Cik salaki nyadap. Cik salaki macul. Atuh muhun. Ai kewajiban salaki ngeun di mana dipiwarang ku salaki nurut beh ka salaki cukup. Sakitu mah Bu. Teuing nya Bu, kakarek enek diangkat ngagubrag deui. Adatna Bu nya. Ngeun insyaallah aya janji Kangjeng Rasul, saur Kangjeng Rasul, awewe nu nurut ka salaki maka jaminana surga insyaallah. Awas. Urang di rumah tangga lamun hayang barokah abdi ge alhamdulillah ya Bu. Tadi aya parawan hareos cenah Kang geus boga pamajikan encan cik abdi entos sanjakal. Munguna meleutik-leutik ge aya jenggotan ya seutik malah geus boga pamajikan ya Bu. Bahkan putra abdi nembe lahir kamari. Ari abdi kawitna eta ti wakaf sari bilih ibu ngalangkung ka ditu mampir bae taroskeun bumina Nurhayan di mana. Kayak giterangeun ye sadayana ge. Rompok abdi mah caket sakola TK. Tadi pinggir sakola TK aya rompok 3 tingkat Bu. Aya mobilan di dinya. Ta eta rompok sim abdi 10 meter tinu eta. Atuh muhun. Sami nu abdi ge tingkat tina taneuh kana umpak. Bahkan kana para sagala. Nya. Tah jadi sami abdi ge tos rumah tangga ieu nya. Tah hadirin sadayana ai rumah tangga eta hese urang hayang ngajalin rumah tangga nu harmonis hese. Tadi teh kudu kerja sama tapi jangan sama kerja. Kumaha artina kudu musyawarah. Ya kadang-kadang salaki aneh abdi mah eta. Boga duit hasil kuli lain dibikeun ka pamajikan kalah dibuna-buni. Ja bisikan nyahoan ku pamajikan. Teke Bu salaki kitu mah. Tah hadirin sadayana. Tadi teh nya awas sing hade. Jadi lamun rumah tangga hayang barokah cenah ge bah. Saurpun guru abdi ge pan kieu, laisa minna malam yarham sogirona walam yuwakir kabirona. Bukan golonganku lamun salaki tekarunya ka pamajikan tengah hormat ka salaki. Awas sing hade. Nu di aku umatku Kangjeng Rasul eta salaki nu karunya ka pamajikan. Lamun salaki nu hewa ka pamajikan lain umat Rasul. Sabalikna nu di aku umat Kangjeng Rasul eta pamajikan anu hormat ka salaki. Lamun aya pamajikan teu hormat ka salaki maka itu bukan golongan Kangjeng Rasul. Pantiluhur heula lain ti handap heula. Lurah kudu karunya ka rakyatna, ke rakyatna ge moal ngantik di titah bakal hormat ka lurahna. Ari di rumah tangga mah bah tekedah kuletah ieu sabenerna mah ku tingkah. Ku kieu bae ge pamajikan umpamana calik. Urang ngalangkung kieu teh punten neng kakak bade ngalangkung deuleukeun datang ka jagisuk pamajikan ge moal teu kitu. Ya kadang-kadang aneh ai ku pamajikan hayang dihormat ai ku maneh teu ngahargaan ka pamajikan. Pan apong eta kartos tah. Laju teu kahartina ai ka bikang jablay meuni kuat sopan ai ka pamajikan doangna.
mampir di warung Jablay punteng neng jaya pang iya dambalkeun kopi kakak cenah. Rokona sabungkus. Iya kerupukna meuni sopan padahal meuli. Ai kanu di imah bari jeung gratis. Eta ge pamajikan salang hunjar atuh. Meuni dikir bae. Coba dia tah cokor cenah bohot ka pamajikan. Ai kabatur sopan ai nu kumaneh teu dihargaan umat Rasul tah lain nu kitu. Lain. Awas sing hade hargaan kurang pamajikan insyaallah lamun boga duit ebrehkeun ka pamajikan. Yeuh neng kakak ieu menang hasilnya dap 500.000 ebrehkeun. Ieu mah ku pamajikan bisik kapanggih. Menang hasilnya dap dibunikeun kana gulungan samping ja bisik kapanggih ku pamajikan. Bisi ragag dipindahkeun deui kana peci ragag be dicai. Doang aya baheula cenah ge bah salakina kuli di Lampung. 5 bulan balik di Lampung ti ditu menang duit 5 juta. Nu diebrehkeun ka pamajikan ngeun 500.000. Nu 4,5 juta diteundeun ku kumanehna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ih ja kakak euy alhamdulillah cenah. Kumaha gawe di ditu? Neng duitan. Miskin orang Lampung ge tah kakak menang duit 500.000. Cek pamajikan wios burung kasukuran bae. Ngeun eta pamajikan dina hate piraku ye 5 bulan menang duit 500.000. Dicokot bae ku pamajikan tah duit. Horeng kumanehna keleuir ka kamar eta nu 4,5 juta diteundeun diburieun lamari. Ragag pluk be ka handap kacai be manehna. Barang salakina nyapu pamajikan nyapuan kieu be. Cik pamajikan aja ieu duit ieu panggih ku pamajikanna. Dihitung ku pamajikanna aya 4,5 juta jeung nu 500.000 berarti iya cenah duitna 5 juta iya. Salakina balik dicai cek pamajikanna ka eta kuli jauh-jauh amat parang saabdi mah menang duit henteu. Cek salakina atuh kumaha neng jang ngaranna ge rezeki mending doang abi di imah bae ge tuh abdi mah 5 juta. Cek salakina doang nu aing eta mantah ge ulah sok buna-buni. Kapanggih bae ongkoh. Ebrehkeun ka pamajikan neng ya kakak kengingna sakieu ebrehkeun mah ebrehkeun bae ngeun ulah dibikeun. Ebrehkeun tah kakak menang na sakitu ebrehkeun tapi ulah dibikeun. Perempuan gak boleh pegang uang kunaon kitu nafsuna gede salapan akal hiji. Lamun bikang nyekel duit bahaya. Doang pamajikan abdi eta baskom bae geus aya 5 aya padagang mah meuli deui bae. Duangna najan tai kotoknya di wadahan dibeli bae ku pamajikan. Lamun awewe ibu-ibu nyepengan artos bahaya balanja bae. Cepengan mah kurang bae ngeun ebrehkeun neng ya kakak gaduhna sakieu bisi neng trioge naon bae suhunkeun ka kakak tak kitu bae. Nya awas sing harmonis jeung pamajikan. Karena eta teh kuncina urang rumah tangga hayang rancenit ngeunaheun. Asal ulah pasea sakitu. Contoh Kangjeng Rasul Kangjeng Rasul mah kieu cenah ge bah. Akhlak Kangjeng Rasul eta angel kamarah babari kacager. Ari urang mah kumaha? Babari kamarah angel kacager. Contoh ya, kapungkur keur waktos di Madinah, eta Siti Aisyah istri Kangjeng Rasul ngadambel sayur. Ngahaja eta sayur teh diuyahan. Diangseuhkeun ka payuneun Rasul dicobi. Cobi ieu Rasul marah tamual, jata daek marah bae Rasul mah. Diangseuhkeun ta eta si sayur teh diuyahan teh ya. Begitu diasaan ku Kangjeng Rasul kieu bu ya diasaan. Cek Kangjeng Rasul pan tiis cenah ieu. Tapi Kangjeng Rasul teu mamarahan kumaha eta panangan anu mulia nyandak uyah ka dapur kieu diuyahan deui ku Rasul. Cek Siti Aisyah pan Gusti kunaon teu aya uyahannya sanes teu aya uyahan ja seueur teuing cai. Lah Rasul mah kadinya. Datang ka Jagisuk Ibu Aisyah ngadambel sayur deui jata daek marah bae Rasul. Ngadambel sayur deui ngahaja eta uyahna sagede peurup. Blung beka dinya pan letek eta diangseuhkeun deui ka Kangjeng Rasul diasaan di ku Rasul. Pan asin tuh letek kumaha Rasul marah henteu nyandak cai Rasul kana teko dicaian deui nu loba. Cek Siti Aisyah pan Gusti kunaon asin teuing nya sanes asin teuing ja kirang cai. Tuh lah lamun urang eta gandeng kakarak eta bae ke pamajikan nyayur asin teuing laju bae pan curug lempeng kana liang irung pamajikan. Dia nyaho aing ge ti abu kolot aing. Nyaho naon ka lamun nyayur loba teuing uyah buka kabogoh dia nyaho aing ge aing si Apong naon sangkutanana tina uyah kana kabogoh dasar capek pamajikan cega eta pamajikan ulah dihina teuing bu pak
He abdi mah eta ku kieu bae ge eta ningali istri abdi bae nya ngandung. Bu, Masya Allah. Eta ngandung 8 sasih laminapannya. Gundal, gendol, unggal poe kacai dibawa, ka pasar dibawa, HS di dekeman. Lain teu isin eta bika ngandung lain. Ngan kumaha aja geus kudrotna ti Allah. Jadi macan alamun kieu, ye yan ye, duit 1 miliar daek teu hamil. Demi Allah moal daek ku isina bae ge. Gampang nyerina mah. Tapi kunaon sok eta pamajikan sakitu nyerina 8 bulan ngandung ku salaki dihinakeun keneh. Ciga kurang emutan kadinya bu, eta ku nyerina bae ge bunya. Urat ranteng pan, birit pipisahan jeung bujal. Nyeri eta cenah ge lah. Laju pan HS nek nangkup ja bisi betus. Nang karak bisi kating cak. Wal gawel pamajikan. Tah lamun hayang boga anak soleh kedahna kitu, ketika istri urang ngandung tah tungguan ku urang. Ai kitu eta ngandung dan teripuh, Pak. Abdi menyontokeun istri abdi beh, kakarak ieu gaduh istrina ge. Dideuleu ku abdi bujal bae geus doang pamuter radio. Ha beneran eta urat meuni kuat rantang bu neng kitu ke nyerinya atuh karuhan cenah Kak. Ngenta belah kudrotna cenah awe mah sakieu-kieuna. Eta ngalahirkeun eta antar hidup dan mati eta. Capek eta pamajikan tapi kunaon dihinakeun keneh ku urang. Wajar eta urang ngabahagiakeun pamajikan ku baju, ku kadaharan wajar. Ku geus teu ngandung bae ge geus. Lamun pamajikan hayang baju tuturkeun, turutkeun Pak. Ka abdi mah cenah ieu hayang meuli baju, ieu cenah ja baju abdi mang sorombeng hayu neng ka pasar. Jan neng salaki kakak. Atuh neng geulis kakak nu nyium. Neng goreng atuh kakak nu nangkep hayu ka pasar hayang meuli naon. Ngan awas urang ulah main carekan bae jabuga politik lalaki mah. Lala pangangon pan lalaki eta pangangon bikang eta embe piraku pangangon eleh ku embe. Dipolitikan bawa bae ka pasar, ulah dicarekanan pamajikan mah. Almar'atu kalmuroh, perempuan itu bagaikan kaca, sekali kaca pecah susah untuk nyambung kembali. Ulah tuturkeun bae kurang hayu nok ka pasar hayu. Mangga gera milih tenang dibayar ku kakak. Ai bikang mah panyahuan bae tak anu mahal. Ai ceg kana baju anu harga 1 juta. Hayang ieu abdi maka ditengok kurang bandrolna 1 juta. Oh, jam murah neng cik urang sakitu mah. Nyaho eta mahal. Ngan ieu neng hanjakal ieu kakak mah ku teresep eta kana baju warna hideung. Mun tah mah aya nu hejo polos tah resep kakak mah horeng kadeuleu di juru aya nu hejo polos hargana 50.000. Cek pamajikan ka atuh cenah nu hejo mah murah, lain masalah murah, lain kakak mah. Ngan teresep teh kana baju hideung horeng nyaho hargana mahal. Mun tah mah yo nu ieu yo. Tepuguh masalah harga mah kakak mah ngeun kakak resepna ka nu hejo, horeng nyaho 50.000. Lamun keukeuh bae eta pamajikan hayang kanu hideung tanya ku urang, ai neng ieu ngangge acuk ieu hayang di alam ku kakak tak ku batur. Atuh ku kakak nu hejo cik urang. Pan eleh tuh. Ieu mah salaki eleh ku pamajikan aneh abdi mah. Lain umat Rasul tanu kitu cegah politikna pake ku urang. He ku kitu bae ge Pak. Ai ngeunaheun ta rumah tangga. Ieu mah jeung pamajikan pasea bae ongkoh unggal poe unggal tahun ngalahirkeun aneh. Beneran. Cega dianggo sakedik ku urang. Jeung wayahna dina rumah tangga eta cenah ge Pak kudu hade repok. Kitu. Kumaha eta repok? Musyawarah lamun rep pamajikan pok salaki ngomong. Lamun pok pamajikan ngomong rep salaki repeh kitu kuduna. Lamun pok teh endah salaki ngomong pamajikan ngomong dor pasea tungtungna. Rep di teh endah pamajikan repeh bae kieu beh. Salakina repeh bae. He aya bejana doang baheula Pak. Salakina repehan cenah kita. Pamajikanna di repehan telok ngomong tah mah. Mun panggih bae kitu. Geus bae kitu doang. Kabeneran eta salakina tukang ngojek. Ban burina ban motorna ajur teu bisa ngojek poe eta mah ngaringkuk bae di imah. Pamajikanna boga anting leungit sabelah, tinggal sabelah deui iwir bae. Cek pamajikanna ieu ban motor salaki aing horeng ajur nu buri mun nasabah teu ngojek. Horeng salakina neulekeun pamajikan bae deui. Tah anting pamajikan aing doang nama leungit cenah eta tinggal sabelah iwir beh. Teu ngomong saduaan ge. Datang ka tengah peuting bari HS kieu beh horeng salakina ngalamun ku karunya ka pamajikan. Cek salakina lah aing kagok ajur ieu ban buri neuk dijual ku aing pan hareup. Neuk dibelikeun kana anting pamajikan sabelah ja karunya. Horeng pamajikan ge dina hatena kitu.
Cek pamajikan aing kagok leungit ya anting sabelah kue nek dijual nu sabelah nek dibelikan kana ban motor salaki nu buri saduan teu ngomong teu repeh bae pas isuk-isuk salakina muka ban hareup pamajikana ti heula ka pasar pamajikana ngajual anting di pasar duitna dibelikeun kana ban buri horeng salakina ge ngajual ban hareup dibelikeun kana anting sabelah balik saduan panggih di tikungan ti mana kumaneh cenah gua abdi cenah ka ti pasar nyeun naon pan ieu anting abdi leungit cenah sabelah laju abdi karunya kakak kajaban motor kakak nu buri betus ku abdi laju nama dijual bae nu sabelah dibelikeun kana ban motor kakak nu buri kumaha cek salakina lain ngomong dia mah kaing pugu ban hareupna ge kopong ku yang dijual dibelikeun kana anting dia sabelah hiji ewang deui bae tungtung nama kunaon eta ku teu musyawarah makana kudu musyawarah nya kudu musyawarah awas jeung pamajikan sing hade tadi teh ari akhlak Kangjeng Rasul eta yarham sogirona wa yuwakir kabirona nya sarangna deui hadirin sadaya kaleresan ieu teh hajatna hajat cepitannya pamiti hilap mah hajat cepitan jadi upami urang hoyong nyitak putra nu soleh eta gati eta pak gati eta nyitak putra soleh eta lain dina didikana bae eta dina nyieuna ge ulah gagabah iya nu bagus mah ya soibul aja ya pas waktu orang uih di pangaosan nyin anak mah malam Jumat sunah di Rasul eta kumaha lamun malam Salasa kiai sunah sarua beta ge lamun malam Rebo atuh sunah di eta ge kumaha lamun malam Sabtu geus endah kabeh ge burung gitu ieu mah nyin anak balik mupu karet coba ge leungeun ge bobolokot keneh ku eulem neuleuh pamajikan ngasurkeun seuneu eor bae ti burieun lahir anak bau elem munasabah nyeuna ieu cegah kurang jampean heula kokobok heula salaki balik ngojek helm ge dipake keneh manggih pamajikan eor bae ka helm buka heula leus teuing bisa aya polisi cenah oh nya cegah lah wih pangosan model kieu tadi teh saur guru urang salat japap heula 2 rakaat nyuhunkeun ka Allah ya Rabbi wengi ayeuna abdi bade nyitak putra wayahna ya Allah jadikeun putra abdi anu soleh ditingali pamajikan geus dina ranjang engke heulana ulah waka diselah bae cegah di jampean heula nu bisa bae jampean mah bisa yasin ku 7 kali mah waqiahna burung 4 kali ar-rahman 3 kali subuh deui nya jampean kurang nu bisa bae ditiupkeun kurang tina embun-embunan dugikeun kana dampal pean isti urang insyaallah ngan ulah doang itu be urang wakaf sehari aing ge boga cenah jampe ngeun lain ti kiai kumaha kitu keun jampena kieu cenah aing jampena lamun neukeun anak pungpes ku maneh nu ngalembung kula nu kempes atuh mula sabah pan bikang mah doang ban motor ieu lamun dikompang ngalembung kenging sasasih 2 sasih datang ka 7 bulan ayakeun 7 bulanan bacakeun surat Maryam sugan ke sanajan geulisna teh doang Siti Maryam akhlakna nempel ka putra urang bacakeun surat Yusuf ke sanajan kasepna teh doang Nabi Yusuf sugan akhlakna nempel ka putra urang dongkap ka 8 bulan salapan bulan tungguan jata pamajikan bulana ieu mah teh cara kernyeun ai kernyeun unggal poe nyeun mah ai pamajikan ngaheujeun ku maneh di nu rangdapan aneh tungguan digigireuna bantuan kurang pamajikan ngaheujeun kitu ngan ulah doang abdi terus terang bae ka karang ieu burung eta pamajikan ngaheujeun cek dukuna he ceng bantuan cenah atuh pamajikan ngaheujeun abi ilu ngaheujeun deui kitu keun cek dukun lain kitu cenah atuh ngaji yasin oh ngaji yasinnya kitu keun bantuan kurang digigireuna bari diusapan kedahna mah sing sabar geulis karena eta ngalahirkeun antara hidup dan mati he beneran abdi ningali istri menikot hina pak usapan kurang sirahna tawakal bidzikrin fi musibi minal bala fasobron ya Allah alal bala fatunji bigufronin duh Gusti nu janten pangeran abdi pasrah ka jungjunan mugi Gusti nang tayungan ka istri abdiku kasobaran tiupkeun kana sirahna atawa bacakeun sulusuh teh nya aya na Quran teh len Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a baca kurang 70 wangsulan tiupkeun kana cai leueutkeun ka istri urang
bisi teu bisa eta doa anu eta kaditu bae ka wakaf sari kanu abdi ngeun wayahna ulah ngahliwukeun teuing mawa kopina mawa rokona tu jeung kumaneh gitulah ya kadang-kadang abdi ge boga tatangga geura cenah kieu pangnuliskeun sulusuh teh mangga kitu ke mana pulpena oh buku teh nyandak cenah hilap bukuna teu aya deui cenah lajuna makapak sanyoekeun buku anak coba geula ngeun eta ku kabina-bina nama kiai manulis be kumaneh nyokotan rokok kiai ku mang pato kitu yo dengarankeun rampok Bandung teh jalma kitu mau jeung kumaneh burung ulah ngaliwkeun teuing nya tah jampekeun kurang begitu putra urang lahir ke alam dunia nembe adanan cepil katuhuna komatan ceulik kencana terus kurang didik satahun terus dididik eta putra bahkan ayakeun acara model kieu lah acara pangaosan karena setiap eta putra urang disunatan setiap putra urang diayakeun salamatan diayakeun pangaosan model kieu maka eta ngawaris kana kasolehan ka putra urang nya awas cuan nu hade didikana kana parabna ge sing hade ieu mamasihan putra ari putra hayang soleh menang bujair ge menang maling ulah lalagaan eta selagi aya barang haram dina patuangan urang 40 dinten 40 wengi salat urang moal diganjar sing hade pasti anu halal mending keneh daging kebo halal daripada buah jengkol haram gitu pasikeun kurang kadinya ka mamana didikana sing hade ka ngasuh-ngasuhna ibu-ibu hoyong gaduh putra soleh eta ngasuhna nu hade abdi mah emut bae bu kapungkur keur waktos abdi diasuh ku ma abdi eta ti sawah ka rompok eta sok ngawih bae pan mama eta dugi kayeuna abdi emut bae eta ngawihna kieu nu ngarawat Kangjeng Nabi 10 ti para istri kahiji Siti Aminah kadua Siti Suhaibah katilu Siti Halimah kaopat istri Ki Hamzah kalima kagenep katujuh tilu parawan ti surga kadalapan Umi Parwah kasalapan Umi Aimun kasapuluh wa Kangjeng Nabi turunan ti Ki Adnan eta dugi kasaat ayeuna abdi emut bae eta makana ibu-ibu ya tukang ngasuh sing hade ku sholawat ku sifat 20 ya kadang-kadang aneh ari anak hayang soleh aing ngasuhna salah kadang-kadang ku nyanyian anu murtad eta Pak aya kitu nyanyian murtad aya abdi pernah ngadenge ibu-ibu ngasuh anak kieu bari nyanyina kieu bubuy bulan cenah coba ge bubuy bulan sangrai bentang he murtad eta ulah lagaan laju ceuk anakna mak cenah ai kekencengna gede nya moal teu gede bentang nu disangraina ge he beneran laju ku kabina-binana menak temurtad kumaha mata poe di sate sagede kumaha paniirna bulan dibubuy sagede kumaha hauna murtad eta lagaan bohong eta bohong laju dibari di kieu-kieu teh gen anak gut unggut cenah iwung bitung sakeureut sapariukeun bohong eta sareat di iwung sakeureut menang sakekenceng ieu sagede kumaha iwungna laju ka dituna lamun beak cenah maling deui kanu kasar dana nitah maling ka anak coba ge doraka eta cega tadi teh ku kawihan ku sholawat ayeuna mah jarang eta budak alit tiasa sholawat jarang mantak awas sing hade terutami ieu hakul walidi alal waladi ari hak anu ngajadi sepuh ka putra eta di antarana ayah suna ismahu ida wulida pasihan putra nami anu sae ya sapertos abdi nya sanes sombong sanes sapertos abdi ya Nur Hayan eta aya maknaan Nur eta cahaya, hayan eta hirup. Setiap nu hirup butuh kana cahaya. Sunah nama pami pameget ngangge Muhammad upami awewe Siti. Gitu. Ieu mengaran anak Robert dong nu gagah. Jadi presiden goreng kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Robert goreng. Jadi kiai deh untuk tausiah yang selanjutnya dipersilahkan kepada Al Mukarrom Abah Haji Robert goreng. Robert mah Robert bae. Ngen aya nu aneh eta Pak, ieu puntennya di wakaf sari mah di ditu aneh. Arana mah bagus Hasan. Arana tapi kunaon eta diacong-acong. Bisi aya di dieu kitu, ngen lain acong ieu lain, acong itu mah. Arana mah Hasan, tapi kunaon eta diacong-acong.
nya ulah eta ulah pasiana minusae nusa terasna waya lamuhul kita baida akola didik putra urang ngaos Al-Quran karena mual sah solatna mual sah sakabeh amal ibadahna lamun maca Quran teu endah didik kurang karena maca Al-Quran itu tidak semudah seperti kita membalikan telapak tangan hese Quran mah eta bapak-bapak jangankan robah ayatna kakarak robah jabar JR bae robah manana contoh seperti tahu di PS eta ngeunah eta tahu bulat tapi lamun di JR tahi naon ngeunah jauh bahkan micin tasjid bae eta manana tos robah contoh aya dina Fatihah kieu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in talamun ieu na make tasjid iyyaka na'budu maknana ka Allah kami ibadah wa iyyaka nasta'in sareng ka Allah kami minta tulung tapi lamun tasjidna dipikeun ku urang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in maknana robah cek patul muin kieu kana sosorot mata poe kami ibadah sareng kana sosorot mata poe kami minta tulung murtad be mencinta tasjid hiji ge mata kayu belajar ngen aneh di ditu mah di Wakaf Sari ai kursus bahasa Inggris eta putra Islam CF 10 juta ari kursus Al-Quran los ceng kadinya kanu kiai ta cenah sanguna sagede kepek di selapan be kuluk asin ieu rokona sabungkus eta duitna 20.000 sanes entong belajar bahasa Inggris silahkan tapi Al-Quran jangan dijadikan nomor 2 mangga belajar ilmu menanaon ge mangga tapi Quran tong dijadikan nomor 2 jadi itu bisa karena bahasa Inggris kaisinan dasarna ge kudu bisa doang baheula cenah ge si kabayan terang ka kabayan eta pemuda lembur teu nyaho naon pan leumpang cenah ge ka ditu ka Gunung Kencana atawa ka Rangkas mun di dieu teh mah nangtung beda hareupeun Indomar kieu be pan di Indomar mah eta dina pantona teh geun aya ngaranan open di dinya len Cikabayan pangaruh Rangkas Bitung paranti nyieun kueh bae meuni sagede imah jenuh indung aing maleutik cenah ngan sagede kardus eta kabayan ngileug beuh pangaruh Rangkas ai teu kebel aya budak Cina putih kulitna asup ka jero Indomar ditarik ku kabayan ulah asup dia di jero mah panas paranti nyieun kueh meureun budak Cina teu ngartieun nyusnas nyos asup be ka jero cek kabayan tengah denge ka aing dia kaluar mah tutung geureuh bae eta ditungguan ku kabayan bari tulak cangkeng menang 10 menit aya torojol budak negro hidung kulitna cek kabayan tengah denge ka aing tutung len cenah horeng lain eta horeng open eta lain paranti nyieun kueh dia bahasa Inggris mun ceuk urang nama buka lah itu bisa bahasa Inggris kaisinan komo teu bisa bahasa Indonesia acan mah teu arti urang Indonesia ongkoh teu bisa doang babaturan abdi kabinuangan ka ditu Pak meser lauk teri kabeneran padagang narada geulis parawan ieu meureun Sunda jagengsi akhirnya make bahasa Indonesia punten neng cenah saya mau beli ini ikan teri oh iya Pak silahkan berapa ini teri satu tampuyak cenah satu tampuyak cenah laju cik padagang nang geus ka Sunda bae jadi gorang Sunda burung saumpluk cenah lah hengisinkeun eta mantak tadi mangga belajar ilmu nanaon ge tapi Quran wayahna tong dijadikeun nomor 2 aya di abdi gaduh babaturan di Kobong Pak nu hiji urang Jakarta nu hiji urang Kadurahayu deket ka Kanekes eta budak saduana tah naheur cai cek urang Jakarta teh cenah juh tak ka urang ieu ka urang Kadurahayu juh cenah airnya udah mateng belum laju cek si juh di kieu bae ngaheuleng baru mengheang cenah laju cek si Panji orang Jakarta apaan mengheang ya menggerengseng cenah waduh cek urang mata can mateng gitu nya air ripuh eta teu bisa bahasa Indonesia beneran hirup bodoh eta ripuh mantak mangga sakola mangga belajar bahasa Inggris tapi Quran wayahna tong dijadikeun nomor 2 ai bodoh mah ripuh doang baheula aya pamuda duaan telo ka Jakarta nu hiji ngaranna Jaya nu hiji Kemod punten nya bisa aya di dieu nu hiji punten sanes Kemod di dieu punten hiji Jaya hiji Kemod pan eta di Wakaf Sari aya mobil koldesel nu haji uhan ngaranna Alam Jaya di dinya laju cik si Kemod Jaya aya arandiaan atuh aing cik si Jaya aing mah terkenal ieu barang ngalewat Gunung Kencana pan aya polsek di dinya kantor polisi aya ngaranan Metro Jaya
Laju cek si kemod jaya aya aran dia deui. Atuh aing mah wauh dia jeung polisi ge. Mantap ge lelempangan mah jeung aing. Cek si kemod heuh bener cenah dia mah terkenal jati tadi jaya deui. Barang datang ka Rangkas Bitung buat mobil bus. Aya aranan di dinya Bulan Jaya. Cek si kemod jaya aran dia deui. Oh aing mah artis dia terkenal. Eta dina mobil si kemod ngalamun bae kieu. Kunaon ieu cek si kemod aran Jayadi ngaran kemod aneh aing mah ieu. Barang datang ke Jakarta ka ditu ngalewat Istana Presiden, aya aranan di luhur Indonesia tetap jaya, meureun kemod marah. Ditaekan ku kemod ka luhur, dihapus ngaran Jayana diganti ku ngaran kemod. Barang Jokowi keluar dibaca Indonesia tetap kemod di penjara eta. Horeng jaya gelen jaya nu eta horeng mah. Kunaon eta ku hirup bodoh. Makana punten mangga belajar ilmu naon ge tapi abdi nitip Quran tong dijadikeun nomor 2. Ai kitu gede nya kiai eta ganjaran aya magahan Quran saur Kangjeng Rasul man alima waladahu ayatan minal Qur'ani faka'anna mahijjun wa umratun asaro alafin. Barang siapa yang mendidik anaknya membaca Al-Qur'an walaupun satu ayat itu ganjarannya sama dengan munggah haji 10.000 kali munggah haji, umroh 10.000 kali umroh. Oh, ganjaranna paten eta. Tapi can pernah nguping abdi sugan cek Rasul, lamun urang melajarkeun bahasa Inggris ka putra ganjaranna saanu-saanu tah aya ngan Quran doang. Makana hayu urang gaduh putra pasantrenkeun ku urang. Jakuari mata aya alasan eta santri cenah uih daya biaya teu aya. Muntah mah zaman baheula, zaman Abah Abdi. Eta Abah Abdi pan bah eta keur waktu di balep saurna gitu. Eta sendal karpil sewalau teu aya baheula mah. Aya ge bakyak cenah ge. Bakyak tina kayu teh nya. Bahkan samping ge eta samping baheula mah eta bah tina kulit teureub cenah gitu. Aya kitu eta. Tina kulit teureub ku saking teu gaduhna. Bahkan aya cenah ge eta santri baheula hiji ngaranna Jaed lalakina bikangna Hindun. Ditanya ku Kiai Jaed, daek dia kawin ka Hindun. Cek Jaed siap cenah bah. Ditanya deui Hindun, daek teh kawin ka Jaed. Siap bah. Kayak malam Jumat kawin cek Kiaina. Muhun cenah. Eta datang ka kobong Jaed ngalamun. Cek Jaed aing mah kumaha jeung geus kieu ngalamun ge lain endung. Jaku isin teu boga sempak-sempak acan. Baheula mah sempak ieu. Kumaha aing geus kieu ieu malam pertama piraku teu boga sempak isin ka calon pamajikan. Kabeneran eta di kobong aya karung bulog paranti bias teh ya. Ya, cek si Jaid aing nek nyieun sempak bae tina karung dijieun, dikeureut dipake meujeunna sakieu mah cenah kitu. Si Hindun ge ngalamun bae di kobong ku teu boga cangcut. Nginjem ka babaturan teh aya nu gaduh. Kabeneran di pinggir kobong aya sepanduk urut kolam renang teh geun nya. Aing cek Hindun nek nyieun bae nyieun tina sepanduk kolam renang, nyieun cangcut dipake, meujeunna sakieu mah cenah ieu. Begitu kawin malam Jumat sah kabehan. Atuh malam pertama panganten biasa di kobong. Eta si Jaed meureun atuh tutur neuleuh kita beuki neuleuh pamajikan poporose bae laju muka samping bae. Barang dideuleuh ku Hindun ku pamajikanna pingsan Hindun. Kunaon kitu neuleuh sempak Jaed aya aranan di dieu. Berat bersih 25 kg cenah gitu tah. Cek Hindun mana teh ngarengkol cenah eta sek diabetes. Pingsan. Atuh yakin sempakna tina karung. Tetulus eta malam pertama henteu. Datang ka malam kadua. Cek Jaed Hindun geura burung kumaneh heula nu muka ieu cenah nya nu bubuka jan neuleuh ka bisi pingsan deui. Mun burung aya kitu mah dibuka ku Hindun androkna. Barang dibuka Jaed deui anu pingsan. Kaget neuleuh cangcut Hindun aya aranan di dieu kedalaman 3 meter cenah. Cek Jaed yakin mah maneuting jerona cenah nya. Horeng mah aran doang eta ku saking teu gaduhna baheula mala. Sempak tina karung, cangcut tina urut sepanduk. Ai kuari mah santri mah santren teu aya alasan teu boga biaya teu aya. Mantak meungpeung aya kesempatan yuk urang gaduh putra gerak ka pasantrenkeun. Urang teu boga ilmu dunia mah paling kaisinan di dunia, tapi urang teu bisa ilmu agama kaisinan dunia akhirat. Tah. Ya tos saja melangkung nya. Hadirin sadaya, tak jadi kesimpulanana upami urang hoyong gaduh putra nu soleh eta sing hade kurang didikana namina sing sae nya
Ya saya ieu kieu hajat ye. Hajat sundatan anak ngayakeun pangaosan eta ngawaris kana kasolehan. Nya bagus sahibul hajat kieu ye. Lamun sundatan ngayakeun pangaosan bagus. Tapi lamun sundatan ngayakeun dangdut waduh eta ngawaris kana goreng ahlak engke ka anak. Gitunya. Ngeun insyaallah moal sahibul hajat ge moal. Tadi tos hareos ka abdi. Nya. Tah hadirin sadaya ya panginten cariosan ti sim abdi dugikeun ka dieu bae kirang langkung nyuhunkeun dihapunten. Ya abdi sanes sono ieu manawi atuh waktosna parantos wengi sareng abdi ti tadi ge rada mikiran jalan bae ieu. Itu tah pastina memuser ieu. Nya, hadirin sadaya ungdur kola wala tangdur mangkola tong ningali nu nyariosna perhatikeun bae ucapanana. Upami nu kahartos panginten hidayah ti Gusti Allah, upami teu kahartos panginten tina kabodohan sim abdi. Mung sateu acana ditutup ieu cariosan abdi urang sasarengan maca ya Rabbi bil Mustafa supados urang maot ti dunia kalam akhirat sing bersih tina dosa. Mangga ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ibu-ibu na barakti kasalaki alus budi sopan santun kasalaki cara istri para nabi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Kitu deui salakina sing karunya ka istrina peserkeun anggoanana mun mampuh mah jeung emasna. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Salaki zaman kiwari teu karunyaeun ka istri. Istri kalah titah kuli ngabujang ka luar negeri. Istri kerja siang wengi ngabelaan ka salaki. Awak pinuh ku kanyeri salaki mah kawin deui. Tah bapak-bapak ibu-ibu hadirin sadaya panginten cariosan sim abdi dugikeun ka dieu bae kirang langkung nyuhunkeun dihapunten. Khud masofa wa dama qadar usikum wa nafsi bitaqwallah wa afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.